Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa, 5 warta nu parantos dugi ka meja redaksi Siu TV kasanggakeun dina pidangan warta ku basa Sunda Tanggara Pasundan edisi Senen Kaping 8 Februari 2023. Simkuring pun Dwi Kusumajaya nu baris ngadugikeun warta salengkapna. Mangpuluh mahasiswa anu kabeungkeut tina Pergerakan akan Mahasiswa Islam Indonesia atawa PMII Kabupaten Bandung kamari ngajorak gedung Kapolda Jabar dina unjuk rasana eta para mahasiswa teh kungsi parea omong jeung polisi nu daremut teh ngagecakeun buruan Polda Jabar. Dina orasina anu arunjuk rasa ngadongsokeun sangkan Polda bisa sagancangna ngarengsekeun kasus korupsi bantuan sosial atawa Bansos Kabupaten Bandung lantaran dina eronganna dana APDB Kabupaten Bandung tahun 2005-2006 nu nitih 3 miliar teh geus dikorupsi. Eta unjuk rasa kungsi dieureunkeun ku pulisi lantaran eta mahasiswa teh arasup ka buruan gedung Polda Jabar. Basa para mahasiswa rek nuluykeun deui orasina, pihak pulisi langsung ngeureunkeun eta unjuk rasa. Pulisi boga angkeuhan yen eta unjuk rasa teh dilakonan di lingkungan kerja tur ngaganggu karyawan nu keur digawe. Lian ti eta aparat ge meredih sangkan mahasiswa asup ka gedung. Pikeun nepikeun orasina langsung ka Kapolda. Tapi eta nu arunjuk rasa teh keukeuh hayang ngalakonan orasina di buruan. Antukna mah eta pulisi teh langsung nyokot mikrofon nu dipake ku mahasiswa. Nyati dinya antaran nu arunjuk rasa jeung pulisi teh jadi saheng. Siliherangan pulisi ge kungsi ngancam. Saupama nu arunjuk rasa teu daek asup nepungan Kapolda, unjuk rasa baris dibubarkeun. Antukna mah eta nu arunjuk rasa teh daek asup gedung pikeun nepikeun pangdongsokanna. Pamirsa, Tanggara Pasundan dinten ieu urang cekapkeun dugi ka dieu. Aya saur ti sepuh urang. Dinu kiwari ngancik nu bihari seja ayeuna sampeureun jaga mugia janten leunyapeun kanggo urang sadayana. Ngawakilkeun nu ngokolakeun Tanggara Pasundan. Simkuring pun Dwi Kusumajaya seja amit mungkir amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.